Dulur-dulur sadayana, ulah galau ulah risau, ayat trio bujang dengan jambul nu ngahibur. Dulur-dulur kontrol atuh, woi nu di kaler jeung di kidul, nu di wetan jeung di kulon, bade anu kolot jeung nu ngora murang kali oge bisa kontrol atuh. woi Indonesia genep dua, di Aceh tepi Papua, komo deui orang Sunda wajib nonton salawasna. Kontrol atuh, woi kontrol atuh, woi kontrol atuh, woi kontrol atuh, kontrol atuh, woi kontrol atuh, woi kontrol atuh, woi kontrol atuh. kontrol atuh. Rakyat kumpulan orang hebat, bukan kumpulan teman-teman dekat apalagi sanak famili. Di hati dan lidahmu kami berharap, para kami tolong dengan lagu sampaikan. Kami tak sudi memilih para juara, juara tiang, juara ha, juara ha ha ha. Wakil rakyat seharusnya merakyat, jangan dibuang sidang soal. Bro, hey bro, Jambul, di calik orang nyanyi bareng. Iya bro, berngopi tuh. Lain atau bagi ngopi, Mang? Ari nu nyerang mah kopi ge sikat bro. Bro, ngomong-ngomong kemana wae sih? Mestilah ya tarates vokal. Biasa, Mang, sibuk nonton. Nonton naon bro? Mang, baru ke channel. Iya karak pemuda masa kini, tontonana sehat. Soalnya di TV beritana nyariin pusing, Mang. Ini nonton Barreto Channel bisa seri yang menang pelajaran. Ulah menro buka deh bro nya, urang poho jawabana. Bisa wae Mang Jambul. Nyanyi lagu naon ya Mang cocokna? Darakula bro. Manya darah kula, darah muda meureun Mang. Bisa wae gendang soneta. Bisa wae kumisna si Oni. Maksudnya eta bro, mainkan Bang Haji. Oh siap Mang. Arahmu. Kedeung heula Mang, tungguan tilu ketukan heula. Oh siap. Darah muda, darahnya para remaja yang selalu merasa gagah, tak pernah mau mengalah. Darah muda. Punten, Mang. Mangga, Ujang, Kasep, Bager. Bade kemana Kasep? Coba Kadela. Bade kemana Ang teh? Pada Amang, Mang. Oh, bade Amang. Bro, urang anyar ningali budak ayeuna ngomong punten bari dongkok gitu. Bener Mang, meni langka ieu nama. Ngali sopan santun budak leutik kanu saluhurun teh. Lobana budak leutik ayeuna mah ari di akraban teh kalah kaculangu. Pajit bener budak ayeuna mah, Bro. Mang pada Amang heula nya, Mang. Oh nya mangga Kasep, Bager. Uina tong santen teh nya. Kan bade ngaos. Nuhun, Mang. Mang Jambul geus cocok ya jadi bapak. Bisa wae meuneu mah, Bro. Serius Mang, ketingali dina sikap Mamang Kasih Farhan tadi. Eta mah kebeneran, Bro. Malaikat keur lewat. Malaikat Israel Mang. Almarhum atuh urang. Bisa wae lah, jukut. Sep, mana inget teu keur leutik? Keur SD, mana sok ditanya ki ku guru. Asep, bikin biodata, tulis cita-cita kamu apa? Osok tuh? Pernah tuh dong. Orang itu bukan cita-cita meren. Terus naon cita-cita mana Sep? Kepo. Kepo, iya bener Sep. Ulah sok dijadikeun heureuh, iya cita-cita. Naon ayeuna cita-cita maneh? Narian mana ngomongin cita-cita. Terus boga wae cita-cita mana dong. Cita-cita urang mah loba Sep keur leutik. Jadi dokter, jadi guru, jadi abri, jadi Gelo.
Eta mah kahayang dong, lain cita-cita. Karena ge keleutik ieu Sep, naon anu ditulis, anu apal we, nu aya di pikiran. Ayeuna geus kolot kieu. Masih kene aya teu cita-cita nu baheula ku maneh tulis dina pikiran maneh. Atuh ti bareto ge urang mah selalu komitmen. Eueuh, Nah, cita-cita nu ku urang ditulis ayeuna mah teu seirama dengan kehidupan urang Sep. Jadi pilot kudu sakola luhur. Jadi dokter komo deui. Jadi abri kudu boga modal, sedangkan urang sakola tamatan SD teu boga nanaon. Apa bisa? tapi Bung Karno bercita-citalah setinggi langit. Jika engkau jatuh, jatuh di antara bintang-bintang. Tapi cekumi urang mah Dong, kudu boga cita-cita jadi jelema mah. Cita-cita nu bermanfaat jeung batur, terutama keluarga. Riheun hirup kolot mah kieu. Nyakolakeun maneh luhur-luhur mah teu bisa. Tapi lamun maneh disakolakeun luhur-luhur, tapi ujung-ujungna ngajoliman rakyat mah kapiran. Hirup moal berkah dong. Mending jadi jelema biasa dong, tapi bisa manfaat pikeun kabeh jelema. Eta pisan dong, cita-cita urang can kacapai. Jadi jelema sukses, ngabahagiakeun kolot, jeung ngabahagiakeun jelema di sekitar urang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabarna orang nih, kade nih. Naon? IP bisnisnya ngade diuk. Di dia ngobrol. Heula deket maneh mah. Pi bisniskeun. Bisnis naon paling maneh mah? Dia. Di dia diuk. Bagus we di dinya di. Diuk di dia. Heurin dong. Di dia. Heurin. Di dia mending di dia. Benar pi bisnisnya nih. Geus di dinya. Heurin. Entah di dia. Nih, orang tadi keur ngobrol yang Aceh. Pi bisniskeun tentang cita-cita. Terus ana cita-cita mana naon? Teuing. Mikir kali lila kacing ngadagoan. Jawabannya saukur teuing. Jawabannya iya dong, aja. Teuing, urang mah jadi naon we dong? Asal keur leutik di pikaresep, keur ngora ka sohor, keur kolot kaya maot asup surga. Amin. Ada pisan euy si Mamang. Kieu pisan pokona mah. Astagfirullah launa artinya. Ampura tuh nih kunaon? Ampura kunaon? Si Allah bocos, Acep. Bocos. Geus ya urang ka dieu nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gitu gini. Kamana sini? Sibuk amat. Dan beres keur nyiptakeun lagu di imah. Marconi. Laganya si Oni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mang, nepo si Asep jeung si Dudung teu? Tesugan nih, ke mana? Bawa jelema eta. Ningali teu, Bro, si Asep jeung si Dudung ka mana? Meurni, Lainna nyompor. pan beunang deui. Kan ditebus deui. Geus, penonton mau ngartieun. Nyanyi atuh, Bro. Urang boga lagu ciptaan sorangan ya, judulna aya. Wih, mantep tah. Coba nyanyikeun nih. Kos nu nyiptakeun lagu ngobrol ge teu nyambung. Iya, urang serius, Mang. Urang pas keur micir menang inspirasi. Jeun, kaluar we ada lagu, Mang. Bro, gitar, Bro. Tah, coba. Nyanyikeun ya. Jasamu selalu ku kenang sepanjang hidupku. Ayah, cintamu selalu ku rasa
sosokmu telah menjadi abu. Mereka mana, Mang? Arek micen, juga nih menang inspirasi ke si Oni. Bisa wae suling soneta. Udah kerajit tuh. Kebeneran tadi si Oni neangan. Bejaan ah. Woi, baru kerajit. Tam. Saha ini nih? Kakak ngeleng, latek Medan. Assalamualaikum atuh Mang, datang-datang teh. Mang urang dianggap tunggu. Sorry, Mamen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wis di mana, Mang? Biasa. Konser bareng Ibro. Mestilah cara tes vokal. Konser. Ngaco Mang Jambu mah. Mang Jambu ulah konser. Mang Jambul debus ge malah anu nonton. Kontrol atuh. Bah, Santuy Mang santuy. si Oni neangan tuh. Dia kepanggil di tempat orang. Keur gitaran jeung si Ibro. Bieu kapanggih di dieu Mang? Eta si Oni ngorah-ngorah pikun tuh. Heeh. Amsyong. Tadi ge si Oni di dieu Mang. Ngan teu lila balik deui. Ngomong narik nyiptakeun lagu di mana can beres. Wae udah teh. Berarti bener dong. Dia mainena nyanyikan lagu judulna aya. Mending nyentuh pisan dong. Wah, nu bener, Mang. Banyak orang bohong. Teu nyangka kitu-kitu ge teh si Oni boga bakat terpendam. Benernya ari ningali jelema teh ulah sok ningali dina kesina hungkul. Polos, kadang mah ngobrol ge teu nyambung, tapi bisa nyiptakeun suatu karya. Menang inspirasi di mana ya si Oni? Cenah mah keur micen dong. Yang heujeun teh kaluar nada lagu. Bisa wae Mang Jamul mah. Biasa we tuh. Urangnya cek si Oni dong. Urangnya langsung balik. Hayang micen. Sugan yang menang inspirasi. Wah, rek kitu mah urang balik lah. Micen, sugan yang menang inspirasi. Kemana dong? Micen. Aya wae. Urangnya posep. Arek micen. Tuh orang sorangan atuh di dieu, Mang. Ek milu saya pangcebokeun. Kayak di kuliah. Ih, tin inji. Atuh sarua kene urang nyebokan bayawak, Mang. What's up in the sky, Mang Jambul? Forever is my heart. Hayang micun. Masa anu beda, Pak Usro? Naon anu beda Mang Jambul? Urang gantengnya. Ari ganteng mah ti bareto Mang Jambul. Lain gitu Pak Usro. Coba lempang. Emang naon sih nu beda Mang Jambul? Naon anu beda Mang Jambul? Nah, iya anyar kapanggih. Geus cager lain Pak Usro eta bisulna kelek. Alhamdulillah Mang Jambul. Oh, syukur. Ah, gitu Pak Usro. Gagah. Teu jiga kamari kos robot gedeg. Atuh loba nu komentar Mang Jambul. Pak Usro lumpangna tong kitu cenah. Geuleuh. Tong si batur. Urang ge geuleuh. Sing penting WhatsApp in the sky Mang Jambul. Forever is my heart. Cager bisulna.
Ngaranna ge keur budak ieu Sep. Naon we nu ditulis nu aya dina pikiran. Ari geus kuat kieu, cita-cita nu di Peperieun. Aing kali manehna. Aing nu manehna atuh da. Gitu. Aduh, parah. Peperieun hirup maneh. aja tinggalikeun beungeut liana. Aku. Tadi sebenarnya ini terkuat. Potan demi Allah aing. Keur leutik dipika resep, keur ngora kasohor, keur kolot maot kaya. Biasa konser bareng Ibro ngesila tarat Tes vokal. Debus. Kok debus? Milo Siapa? Milo saya Keluar eta keluar bobodagnya ih. Eta najis si deui. Hiu di sini. Ini enggak dong ngobrol. Ya tahu. kayak seling Milo saya Keluar eta keluar bobodagnya ih. Eta najis si deui. maksudnya eta bro mainkan Bang Haji. Oh siap, Mang. Darah muda Ngucan atuh. Tadi ge aba-abana kieu. darah Kedeungeula Mang ke kurang 7. Malaikat Israel lain, Mang. Dah, emang murah ngamar. Emang orang apa ya? Ngamar mah. Hen. Mam nih harus dipakai. Mang, ngali si Asep jeung si Dorong dulu. Nyanyi tuh bro, orang bagaul lah, buka. Nyanyi tuh bro, orang bago. Nyanyi tuh bro, orang bago. Nyanyi tuh bro, orang bago bago.